So atuh kumaha? Duh, itu geuting mah kumaha ngecrok heula 100. Heeh, bisa. Sok atuh ngecrok heula we 100 atuh. Ngeclok heula 100. Ya. Tah, jadi dibayarkeun 100 ye. Heeh. Jadi tinggal 20. Bisa 20 deui. Heeh. Heeh, bisa 20 deui. Nah, Nah, gitu atuh, lancar. Siap. Nuhunnya. Aya, aya. Jeung kerebo di nanti jadwal kredit sama duit boga. Kumaha nya? Dibanding jam sabaraha ayeuna? Setengah 2 leuwih. Ah, jeung di tukang kredit datang makan duit ieu. Dah, pusing ya mah. Aya. Kumaha ieu nengen duit? Coba duit tinggal sabaraha ieu teh? Ah, tinggal 100.000 deui. Duit gebeak meureunana ayeuna ieu teh. Duit tinggal sakieu deui 100.000 deui kredit gebeak aduh. Aduh, cik keneh diomongkeun itu geus aya. Ah, teh ka ieu mah. Mang kumaha mang? Anu abi teh sabaraha deui? Mang teu heula. Sok cikan ningali heula. Alah. Aduh. Kopi rawas ya ieu. Raos ya. Aya nyesep sakana. Mohon. Mantap. Assalamualaikumnya. Dia assalamualaikumnya kopi. Enggak dasar. Ye, bieu teh. Cikan. Kemana bedougna euy? Nyumput sia teh. Gila. 120. Ajaran ayo asa angger we sakitu ieu teh kumaha? Iya atuh tempo tah 120 deui eta. Pan ieu mah ya teh 200 atau 220. 220 deui. Asal nama kan kilo setengah. Teh 220 deui. Minggu ka minggu asa teh ai tangna asa teh lunas. Dah. Itu baku aing bayar mah. Kumaha tuh ayeuna? Di kumaha ngan aya 100 pulangan heula 50 atau 50 sewang kumaha mun kitu. Atuh pulangan 50 meureunnan keneh kehet atuh. Kan udah jam udus eueuh meureunnan. Wah, Mang. Tiri itu nage abi henteu dicicil kitu. Baiklah bisa tuh, abah talangan heula segeudeungeun. Sugan teh supake to aya milikna menang Jadi togel. kumaha ieu teh? 50 heula we pulangan 50 atuh. Geus ka deu? Ke rumah di teh. Cokot di gan rek bungeun. Ya. Tah berarti 170 deui. 170 deui. Soalnya di lunasan heula anu 50 berarti 120 deui meureun. Wah, moal jang rokok atuh meureunna nu digakeun mah. Ngajejegkeun di dieuna. Carana geus beleo teu boga boro-boro jangan jadi isukan deui lah kumaha mun kitu. Pan eta ya 50. Dak rokok ke sore atuh meureunna. Udah engke sore mah tusuk heula 50 lah ngarah jejeg di sesana 120. Ieu mah jadi ditajing maksa di. So atuh kumaha? Duh, ieu geuting mah kumaha mun ngecrok heula 100. Heeh, bisa. Sok atuh ngecrok heula we 100 atuh. Ngeclok heula 100. Ya.
jadi dibayarkan 100 yo. Jadi tinggal 20. Bisa 20 deui. Heeh. Bisa 20 deui. Nah, gitu atuh lancar. siap. Mohonnya ya. Aduh yang dibeakeun. Mohon Siap sami-sami. Kalau sudah yang gini kayak teman kopi nanya duit mah. Kopi dibeakeun. Ya. Tawet boga pagi atuh gocap meureun tuh. Tanda lieur kan gini teh juga eta mah. lancar. Kebayar. Nuhun, Pak. Siap. Nganyut deui kasur. Siap. Resep membayar lancar gitu deh. Tinggal ke hareup acan deh. Ulah nagihan di motor teh. Aya mari si olot teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Nagi euy aya aduh. Oh, apa kopi, Aduh, hampur aja bos, menang duit bos. Alah, duh, kumaha tuh bah ieu? hampur pisan ya. Aduh, Ya abi teh da heueuh da nagihan teh abi oge setoran teh bah. Duh, ini lain hal lain apa hampur aja kadotakeun ieu. Aya teh saru janji. pan ieu teh poe Rebo bah geus biasa. Panen janji teh pan Abah. Lisan Abah. Heuh. Kan berjanji duit ke Abah apa tembak kodrat depan nusa kan Abah teh apa eta kalau kodrat Abah. Eta masih di Abah, sungut Abah, lisan Abah, hampur Abah ya kumaha tuh. Nah, Abah ketemu duit pada mah. Heuh wayahna bah ieu batur ge sarua geus bayar bah. Oh, aya ge patne ge aya ge mun aya rana tetangga apa kumaha ya tuh adu kedugaan aturanna ieu. Nya abi mah teu apal naon da ieu poe Rebo bah kudu dibayar. Aya ge Itu apa? wayahna we. Apa ya koperasi ya Pan, ya koperasi gitu, apa Pak. ya kayak tibang emok. Pokona Tukang mah. mulu ge apa? Nah dia eueuh aya apa ayeuna Abah pura pisan ye. Aduh, kumaha tuh? Jadi konsorsiumna memang Abah salah. Sarana Abah janji, mana mere janji ka Abah encankeunna kana aturanna takdir janji ka Abah teh Heuh Pak. wayahna we bah ayeuna mah lah. Sok sabaraha wae lah. Kan ieu. Aya ge berapa ge? Nenek budak pun aya ge. Atuh ulah manja atuh, da ieu mah kudu duit bah tingali batu mah geus bah. Ada ku kulkas kumaha hanti sera penting hungkul aya kulkas tuh. Penting mah tiis kalau barang mah. Aduh, Berang mah teuing ini ngieu tambah. mana bah? Hah? Aduh, ini mah kudu duit tuh tingali batur geus malayar kumaha ieu. Aduh. Ora bingung ya teh. Ya abis setoran ieu teh. Ieu ge duit mah aya. Ngan kerbang keliling deui. Tuh duit teh ge aya kerbang keliling. Taya ge menang nganjuk bieu voucher gitu. Eta lain teh era hampura pisan ya Abah ya. Aduh kumaha tuh. Keula tuh. Atuh lah bener kata tangganya sugan daekeun ka Abang. Kan Rana bukan anak dua bae. Ah, bah, kudu mal beunang kitu bah. Wah. Ieu amanah kudu balik di duit. Duit. Bingung ya Abah teh ye. Kieu mah kieu atuh anu mah kieu we mending ya bos. Isuk bos lah. Pokoknya isuk Rebo misalna atau Kemis ada sorean. Jumaah ka dia tas hujan bilang geus ke Abah mah. Isuk pake teu Rebo, abi isuk mah beureum bah. Ribur. Libur isuk mah. Bingung aduh ya. Abah boga gadekeun anu wati aya ge tetangga Rana, Geus ya. tetangga. Bah ayeuna mah aya sabaraha sok di imah. Bukan duit sabaraha. Kapan utang lagi atuh mana grep 2,5 aya duit yang kan 3 juta setengah. Wah, tuh bah. Abah bingung ya. Balik di kudu mawa duit ye. Bingung ieu ya keur bingung da aduh kumaha. Ieu mah abi marek maksa we bah. Mak kieu tuh maksa mah nya lah. Oh nu biar teh lah kan bae lah. Kan bage di bawa we lah itu nini barudak lah. Sementara lama cok Abah ditebus, malah ke double ke Abang ke penebusan, encan ut meraban. Aya di Abah ut meraban mah ke lah. Kayaknya ke mah. Bah, daripada kudu nini barudak mah. Geus we nini abi kabahkeun lah. Mau jaga pan ngabekok nih kita coba hitut ambung ah.
Aja tambah nambahan hutang di bayar di lewihan tambahan bakal hampura anu abah bang. Aja lebih bela abang mau lewihan bela. Lewihan we. Hutang abah kerja 200 ban. Ke lewihan 4.000 180 sawan perak. Mending kita bang ulah hampura bang. Allah bang, abang dong. Hampura bang. Hiji deui ya. Aki. Nyong geus lunas tawaran rada kai. Punten. Iya menerima tamu. Mana deh. Punten. Punten. Mangga. Mang. Aduh. Ibare biasa mang reboan mang. Oh, mohon. Cari kelah. Bade cai heran, ci kopi. Atos neme ngaleut di balik ditu. Geus mending ge nama jika bicara rata gitu ngopi lah mending ge. Tah, ieu kopi aya tah. Kopina. Duh, nuhun atuh. Tuh, aya tuh. Kopi lah we kalau we santuy. Alah, Cing kira-kira ieu hutang sabaraha deui hutang ieu? hutang teh nu manggudo teh. Kirang langkung 150. Setengah ratus deui nu manggudo mah. Cenah saparapat deui. Iya tinggal tuh 150 deui tuh, 150 tanpa bi ditulisan. Oh, bahasa mangkukna nya meureunnan asup Ya. saparapatnya. Lebat 150. Geus heulanan tundah heulanan tuh udud heula mingge heula. Keur udut mah. Oh, santai we heulanan atuh. Ai bieu geus di mana wae bieu teh nagihan teh urang teh. Tadi aki-aki nu eta Mere. kalah nawaran rana aing. Ya oh da halus rana lagi atuh. Lain harus damanya duit dibayar kurana. Oh, ya Allah atuh bae we padahal mah. Pan anu mau usum micet. Tara kikituan. Banyak. Tara. Asa teu mungkin. Namun teu kaliwat mah tara. Tara. Oh, sok anu mah santai naon da hujan itu weureuy balik oge. Ya mang. Oh, Angkeup aduh. geus atuh beakeun kopina. Bar. Ayo tuh mah. Malami. Ka mana atuh mending ngalah teuing? Bade teras ka handap. Oh, mun atuh. Iya. Siap. Ya, Mangga, nuhun. mangga. Ya non. Mangga. Jalan. Dari kopi nabe ya. Wah, rokona dibawa, iya mah. Kiri dit nurus tunyu juga. Tapi baik eta menang lumayan. Soalnya beureun ah. Asa can majar. Tapi rokok nama aya.